Tadi Dela ketemu aku. Dia terus nyampain surat sama aku. Katanya kamu mau ketemu sama aku. Ya benar, ada yang mau JJ omongin dan ada yang mau JJ sampaikan. JJ mau pamit dari Aisyah untuk beberapa waktu, mungkin beberapa bulan, mungkin 1 tahun. Hah? Emangnya Ajeje mau kemana? Kamu mau ninggalin aku? Aku meninggalkanmu hanya untuk sementara, seperti halnya Mentari di sore ini. Hanya meninggalkan siang untuk sementara dan menyampaikan malam. Untuk sementara waktu ke depan, jadi untuk berdiam diri di pondok, menimba ilmu, menambah wawasan untuk diri sendiri, bahkan untuk diri Aisyah sendiri. Saya kecewa sama Ajeje. Kan hanya untuk sementara. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir madu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Kang, upami Aisyah ka mana teh ngawas? Rupanya, bang tanya ngawas. Emang tak aya di buminya? Saya, kemana tuh ya? Enggak. Emang di pangosan tak ada. Kemana atunya yuk? Oh nya atuh mangga. Mohon maaf. Kemana atunya? Bager-bager. Oh, di mana? Mang Jeje kan mana? Lain, ari isi suratan naon? Ih, si eta mah. Yuk balik penting. Kepo banget. Neng, 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 salah. Aisyah kemana? Saya ngawas. Mun namanya teh putar oge di putar-putar pantangan teh teu aya. Tapi sakeuna mah sada ceurik da, lebih duka. Sampai sauna. Nya. Ai. Neng. Coba buka pantau. Ieu si Aah yang nyarios cenah engalan. Naon sih dilebet wae? Neng. Kunaon cenah budak teh nya? Buru kaluar.
A? Ari tadi teh yang nanya tadi teh terus di mana sore. Sore iraha A? Tadi sore jeung saha siga jeung lalaki tadi sore. Henteu oge henteu jeung lalaki. Tong sok ngawadul. Di aa nempo di sawah tadi dua anjing lalaki jeung saha eta? Henteu oge A. Tong sok ngawadul. Jeung saha? Jeung saha tadi ge aing nempo di sawah. Antus atuh tong keras teuing. Mantakan ngadidik adi teh sing bener. Geuningan bobogohan wae ku aing katempo tadi di sawah. Jeung lalaki. Tong sok gitu-gitu deui. سلامه في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا Kamarana ieu jelemanya bagian tubur areuh hati hiji acan ieu bagian sari ayeuna teh ieu ayeuna teh malam Rebo nya Hasan Seki Surahman kamarana ieu jelemanya aduh oh ini terbang maling hari se diajakan tubur kamarana mana mang Iya. Kenal mah? ke bagian ieu ieu teh keluar Cager. alhamdulillah bakuna mah asa sepi ieu teh kampung teh oh nu keluar itu nyaho usum maling pana ini teh Heeh nya. Kamarana atuh. ini kamarana nya da bagian ieu mah malam Senin hari ieu mah panbeureunnan kumaha geus kewajiban urang meureunnan ngajaga lingkungan teh da meureun kewajiban urang ngajaga lingkungan gitu mah terus di mana tuh amang ieu Tos tolab tadi teh. Dan ieu teh nungguan eta nya eta dulur. Udin mah rek neang tapi eueuh eta gitu tungguan. Takan leumpang heula ka dieu. jauh imah jauh Lumayan. Belah ditu tuh. Aya meureunan 10 kilo. Nungan Udin urang oge dulur kan geuningan can datang-datang ya teh duh. di mana kan tuh pipitina eta jiga teu jingjing pipiti Teu kabagean nya tah mah. kumaha panitia hajat atunya eta Macetnya. bangun sare ama mah ditu nya Bau naon? curiga eta duh Lain. eta nungan jelema ayeuna teh Lain ari di dieu loba nu sok ieu pulang paling. nyata kamari ge doma 2 motor hiji Nyata di urang oge aya nu kalengitan rumah. mata kan eta genting gitu teh wilayah teh kudu kumaha tak badog di mana-mana geuning ayeuna mah gitu duh geus baring hungna da masyarakat geuning kieu wae hese diatur Anyar keneh di urang oge kan nu kalengitan doma. Hiji leuheung hiji mang ieu mah geus puguh 2 di dieu motor hiji memehan kamari eta anu tatangga ki ieu ki turi jeung anak-anakna eta mah di duh bawah. ayo kumaha mana eta badog kumaha belas kasihananya ke jelema kitu ya Allah matakan itu keur digentengkeun deui kana ronda teh areuh jelema geuning Babukan ya. lu kumaha ya Allah Rumane teh. kieu berbang urang sabari we ieu mah leumpang itu dari amal nuan batur nya hari ieu contoh hari itu misi teu puguh ieu tempat teh aya cicing wae kieu mah da badog mah bagus dicicingkeun Ieu ge kabeakeun rokok duh mang nyieunkeun rokok. sok Di mana warung mucak teh? coba bae ditungkeun bari makan itu urang Urang sareng teh nya. nya ayo Nuhun ieu Kang. nya
hoyong disolehkeun, hoyong disabarkeun, hoyong ditawakalkeun, hoyong dibabarikeun emutanana anu jalan anu dikeridho ku Allah. Maling, woi. Woi. Hayang diengal dilungsurkeun, hayang engal dipasihkeun kali abdi taufik sareng hidayah. Ya Allah, hidayah eta masing anu keng ridana Allah, rahmatna Allah, maghfirahna Allah. Ya Allah, Teruskan mereka itu. Gimana Kang? Mereka mana? Iya teh. Bila nu warung Kang. Warung Kita di kurulang-kuruling tembangi warung ya. tabuh kieu mah tos tarutup atuh Kang, tos wengi mah. Kinten warung anu muka paling mana ya Kang? Cobian kapai ditutup paling kidul biasanya sok ragam budak mora tadi Oh iya. di warung itu. Kamana ieu nu sanesna teh aya? Nyata ieu teh. Duh, persorangane ieu teh tugur teh. Minangkana mah ronda ieu teh mangpan di daerah di Telebanu. Papalingan, Kepalingan. doma, motor pan aduh ieu teh. Aduh, kumaha da ieu teh kieu pandemi lingkungan pan urang Ya, mah sok ngajalin urang oge gambarna. Nu batur ge urang mah saling kitu meureunna tah kadinya. Ngomong-ngomong ieu Akang santri mana ya? Abdi santri Mulkuro. Tapi Akang aslinya di mana ya? Abdi mah orang Banten. Oh, pantes atuh nyeros kayak gitu ya. Hapunten panginten. Aya lantoan gitu. Geus da eta mah budaya gitu sebenarnya. Panginten bade. Mohon mangga. Wilujeng. Mohon. Woi, mari tawak kang eta. Ampun. Cekel boh akan caan. Kayak batur. Kok dia kali dia? Drop itu. Ayo. Orang mana sih ya? Iya dong orang kasih. Oh, yang paling sih. Geus mang, mang. Duh, karunya ieu da. Jelema mah. Kumaha kan ya? Ampun, aja diukur aja dulu ka karunya ieu. Aja siap sama ling. Udah. Yuk. Ampun, mang. Baru Siapa yang naon ayo nangis beunang kieu, ha? Itu ye namanya. nu ngarasakeun warga Tobat nu kieu nya. ampun mang atuh sieun, Mang. Aduh. Kita yang kaya teh kumaha teh, Bang? Tadi teh pas urang teh ka dapur aya hayam kekeroan. Ya cicing teh aya jelema. Umpat dia pada tersuka dia. Saling si jelema. Babantukan wah, sia. Ampun. Waduh, mang Udah. eta mah waduh. Si sok aku mah sia. Ieu geuning teh kotok sia eta geuning ka ciri eta. Bos ayam geuning eta. Sia hayang kumaha ya? Ampun. Waduh. Sia. Kita ngebohong mun nya. Sia. Kumaha ya na? Arek dibawa ke polisi. Ampun mang, ulah dibawa ke polisi. Bawa idaknya. Bawa. Ulah dibawa ke aparat mang. Paling. Tuh.
Kayak waktu geus peuting udah badog can punggung Halo, benang Pabi. berumahnya. Gua kesel ieu kesel. Terus naik serupa da melalui pemukiman bagian ronda ieu tuh. Madok bangsat emang. Itu bernya orang bubar yang malah. Pola mah arek ka itu bae nya. Ayo nya Langsung. turun. Dengan rokok teh lah. Turun. Ayo. Hati. Mana ini? Tunge parego. Oh si bokir lagi teh.